Nah, kajian sama urusannya tanggung jawabnya ke di akhirat. Ketika orang ngajenkeun nyana leuwih ngeunaheun, tapi ketika orang jaing ge bangsa Indonesia, ja aki aing ge baheula berjuang, malah diseret aki aing ge. Atuh aya saeutik mah urang teh sifat kebangsaan urang dihijikeun jeung keagamaan urang. Kok kieu-kieu teuing? Berarti urang boga tanggung jawab terhadap negara. Ketika orang boga tanggung jawab terhadap negara, atuh kudu dideuleuh saeun nu rek kerjaan negara teh. Bakal kumaha ieu negara dibawa ka mana ieu negara, kumaha nasib rakyat ieu. Geus jelas bensin nararaek, endog nararaek, malah kamari tukang endog dipepes-pepeskeun cek cenah. Kunaon emang? Bedu aing cenah teh, mararaek endog. Masya Allah karim. Jadi kiai pun nyanyawanan, ih datang atuh sia kai. Watang gitu. Teu perlu boga HP kos gitu mah, ya HP mah tau jangan dangdutan melulu. Tolong. Ya Allah, ya Rabb. Ya Indonesia. Mantap. Urang neuleuh jelema gagah turun di mobil mewah seorang pejabat. Hati nyeri asa diturihan. Ya Allah. Hati asa diturihan. Neuleuh rakyat coba. Neuleuh nyana. Masya Allah karim. Lagu kubahannya na hirup di Indonesia. Neuleuh rakyat urang. Oh, Masya Allah karim. Keur pembahasan di DPR sih gadunya. Tapi ditinggali coba tah kasus-kasus modal kitu. Di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta. Nya kumaha coba ayo duit Indonesia. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah kayang agung. Kana lil musyrikin ya'muru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Wallahu alamu bimuradi oranana ikut tetep kade wong kang musyrik kabeh apa yen tah ngarameakeun ya musyrikin ing pirang-pirang masjid Allah. Bil ifradi kalawan dan ifradkeun masjid Allah wal jamilan dan jamakeun masajid Allah bidukhuli wal qudi fi kalawan manjing masjid Allah lan dodok bihi ing dalam masjid Allah syahidin alakang nyakseni kabeh ala anfusihim ing atase pirang-pirang awake musyrikin bil kufri kalawan kufur utawi mengkono musyrikin iku habitat sia-sia batalat tegese batal amaluhum apa pirang-pirang amale ulaika ya ada misyartiha guna orana syarati amal wa finnari lan ing dalam narakahum utawi ya ulaika khaliduna iku kang langgeng kabeh. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allahu a'lamu bimuradi. Innama ya'muru ing pasti ngarameakeun ngabangun masjid Allah ing pirang-pirang masjid Allah sapa wong kang imankeun ya maning Allah lan ing dina kang akhir
lana tepi yang mana salat aing salat wa jalan ngaweakeun yang mana zakat aing zakat walam yakhsha lan ora wadi man ahadani uswiji illallah angin ya Allah pasa ulaika maka mana wa apa mangkono al mausufu Wiyendana ya ulaika minal muhtadin iku tetap saking ngongkang oleh pituduh kabeh. Ayat ieu rek ngabahas tentang ngabangun masjid. Di Islam aya sarana ibadah anu khusus ialah masjid. Ngabogaan keistimewaan khusus masjid. Ketika masjid dibangun semen anu akur, bata nu akur, kesik anu akur, jeung pembangunan anu sejen. Bata dibangun ka masjid eta, ka kantor eta, ka klub ge eta kene. Kesik dibangun ka masjid, kesik kos kitu, ka kantor kos kitu, ka bar ge kos kitu kene. Kitu keneh semen merekna alalakur tapi geus jadina berbeda fungsina, tur berbeda nilai-nilaina. Di mana urang ngabangun bar, insyaallah engke aya timbanganana di akhir. Lumayan jang sanaraka-naraka. Ketika orang ngabangun gereja sarua nu tanda tanganna bakal ke kababawa ka ditu anu nyumbang gitu kene. Membangun kantor gitu kene sarua bae. Nu ngabangun masjid Masya Allah bakal dibabawa hiber ke ku masjid. Oh. Jadi beda masjid teu beunang sambarangan. Urang ngomong di masjid teh beda jeung ngomong di kantor, beda jeung urang ubral obrol di desa, beda jeung urang ubral obrol di imah, beda jeung urang ubral obrol di bar, di hotel. Di masjid mah aya ketentuanana ceuk Kangjeng Nabi al haditsu fil masjid yaqulul hasanati kama taqulul bahima al hasisa. Ngobrol di masjid obrolan eta adalah ngalenyapkeun kabagusan-kabagusan urang, ludes kabagusan urang percis sakumaha embe kebo sapi ngadaharan jukut bae. Ngobrol di masjid. Ngobrol di masjid. Dengekeun ku ceuli sia. Sia teh sok obrol di masjid. Tah. Wa hadzal hadits fil haditsil mubah. Obrolan ieu kakarake dina obrolan anu sakadar mubah famazannuka bil muharram. Kumaha lamun ubral obrol tentang nu diharamkeun. Geus teh mah lain kos didaharan ku hewan tah kabeulem tah mah. Wa kadzalika al-ghida kitu keneh nyunya nyanyi di masjid. Eta mah dahsyat ge, dahsyat ge. Kuari mah kapan aya nu ceramah mawa organ ka masjid. Sia anu ngondangna tolol kabehan. Masa di masjid muludan make organ. Tarante geus geus kitu mah. Geus kemun aya rante. Rantena gede jeung nu ngondang-ngondang na rante nah naonan masjid baboga ketentuan al haditsu fil masjid yaqulul hasanat kama taqulul bahima al hashisha ulah sambarangan besi kekuk sabab sakitu urang di akhirat cilaka bahaya masyaallah
masjid mah julukanana buyutullah imah Allah lain sambarang. Urang lamun lewat ka Tangerang aya merek dirinya kantor, inilah kantor DPR, tempat setan-setan ngindep tadi. Eta tempat DPR kasurupan maksudnya. Liwat urang ka Tangerang aya Polres polisi resort. Wah, eta bang geus teu bisa dicaritakeun. Sira geus teu bisa dicaritakeun. Lamun ente nyaho jejeroanana, aduh masyaallah, 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 masyaallah. Kos nu hareueuh kadeulina teh kos nu hareueuh. Di jerona muringkak bulu. Polisi. Satu sisi orang butuh jang penegak hukum, di sisi lain tanyakan coba ka polisi, coba tanyakan lu bener nanya anak. Lu bener nanya anak. Mantak geus jadi polisi kabeh jadi sampah masyarakat. Jelema urut polisi hampir 99,9,9,9 sampah masyarakat. Hampir kabeh coba deh lagi. Di Garut ambualayah teh polisi. Di Garut jadi sampah masyarakat. Bandung diurang sarua bae. Sebab jana keur hirupna baheula kos kitu. Nyekelan hukum tapi ternyata melecehkan hukum. Polisi. Kecuali polisi nu sok ngaji ka dieu. Henteu tawa, beda tawa. Tawa beda bagus tawa keur ngaji mah di luar henteu. Ya Allah ya Rabb. Tentara ya sawah-sawah. Sawah-sawah. Jadi tekan kerusakan di jero dewa gua gitu. Berbagai sektor di Indonesia lamun nyaho. Insyaallah karim. Ada 4 manusia di Indonesia anu nyana korupsina nu hiji 3 triliun. 3 triliun. Hiji mal bejakeun ngaranna 4 manusia. Nu hiji 4,3,7 triliun. 4,3 triliun. Nu hiji deui 4 keneh, kepala 4 sekian. Nu hiji deui 2 teh 200 sekian triliun. 4 manusia di Indonesia ku hari. Jadi lamun nu hiji 300, nu hiji 400, nu hiji 400, nu hiji 300. Cepat para. Uyang aing mau anak buah teh. Triliun. Urang neuleuh ka handap. Set tukang beca. Ngagoes. Geus ngagoes, haju dihutang mayarna. Cak tukang beca pejit ya aing. Berapa banyak tukang beca dan berapa banyak supir angkot dan berapa banyak orang yang tidak dibayar di pabrik. Berapa banyak orang yang belum mempunyai lapangan kerja dan berapa banyak orang yang setelah kerja tetapi tidak stabil. Tuh hanya 4 golongan, 4 manusia. Kelasnya 300 triliun, 400 triliun, 400 triliun, 200 triliun. 4 manusia di Indonesia. Masya Allah kan. Mantak borigak bulu. Mun urang nyaho tah, mun urang nyaho. Jadi kiai pun nyahoanan, datang atuh sia ka. Mantak gitu. Teu perlu boga HP kos gitu mah. Ya HP mah tau jang dangdutan malulu. Tolol. Ya Allah, ya Rabb. Ya Indonesia. Mantak urang neuleuh jelema gagah turun di mobil mewah
seorang pejabat hati nyeri asa diturihan. Hati asa diturihan. Neule rakyat coba. Neuleunyana. Masya Allah karim. Lagu kubahannya na hirup di Indonesia. Neule rakyat urang. Oh, Masya Allah karim. Keur pembahasan di DPR sih gadunya. Tapi ditinggali coba kasus-kasus modal itu. Di luar kasus anu kuari keur dilaksanakeun si eta. Ya kumaha coba ayo duit Indonesia. Iya. Nah, kajian sama urusannya tanggung jawabnya ke di akhirat. Ketika orang ngajenkeun nyana leuwih ngeunaheun, tapi ketika orang aing ge bangsa Indonesia, ja aki aing ge baheula berjuang, malah diseret aki aing ge. Atuh aya saeutik mah urang teh sifat kebangsaan urang dihijikeun jeung keagamaan urang. Kok kieu-kieu teuing? Berarti urang boga tanggung jawab terhadap negara. Ketika orang boga tanggung jawab terhadap negara, atuh kudu dideuleuh saya nu rek kerjaan negara teh. Bakal kumaha ieu negara dibawa ka mana ieu negara, kumaha nasib rakyat ieu. Geus jelas bensin nararaek, endog nararaek, malah kamari tukang endog dipepes-pepeskeun cek cenah. Kunaon emang? Bedu aing cenah teh. Mararaek endog. Masya Allah karim. Aya anu naik resep. Pamajikan naik bae cenah salaki resepeun teh mah. Aya nu naik bagus, aya nu naik henteu. Aya nu teu naik-naik belu cek pamajikan. Balik sia ka ditu. Iya. Masjid ya masjid buyutullah. Imah Allah. Mantap. Cek Kangjeng Nabi man tawaddaa fi baitihi tsumma atal masjida fa huwa zairullah taala. Sajelema nu ngalawudu di imah terus datang ke masjid eta berarti endek ziarah ka Gusti Allah. Masyaallah karim. Sedangkan wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair. Berhak bagi nu dizarahan ngamulyakeun ka nu zarah. Urang geus dipapag. Begitu urang ngalawudu di imah kemudian ka masjid deuk salat duha, Gusti Allah geus mapagkeun. Weh, masyaallah dimulyakeun ku Gusti Allah, dibukakeun lawang hate urang. Ketika orang salat dihormat ku Gusti Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ieu masjid lain sambarang. Mantap. Lamun urang di Madinah ka Kuba bagusna pas Sabtu afdolna di imah ngalawuduna. Ieu Kangjeng Nabi nyaritakeun man tawaddaa fi baiti. Ngalawudu heula di hotel urang beres terus berangkat ka Kuba, dipapag ku malaikat, dihormat ku Gusti Allah. Eta teh sarua jeung umroh ganjaranana. Urang salat duha di Masjid Kuba sarua jeung umroh ganjaranana. Masya Allah. Geus teu kudu di Madinah teh mah, jang jelema-jelema anu ka Mekah ka Madinah, urang nu di imah bae pikiraneun ieu pikiran ge urang mah ieu. Geus bae di imah. Ngalawudu, beres ngalawudu berangkat ka masjid. Memeh datang aya babaturan ngajakan bisnis. Tere datang ka lawang masjid teu jadi asup ka masjidna. Gusti Allah tolol teh budak. Ieu. Edahan ngahormat ka ditu goblok-goblok teh. Sadegeun kan Allah anu endek ngahormatna, Allah anu endek mere kauntunganana. Sadeg salat duha teu jadi mah aing teh dimejejeskeun sia ku aing bisnisna. Awas ya cek Gusti Allah. Lain ngahargaan ka aing heula, ngarahan ka ditu. Tah, ajeuna mah bisnis tinggal bisnis ditipu batur. Tuh, ya badawadda fi baiti summa atal masjid fa huwa zairullah wa hakun alal mazur ayyukrimaz zair. Ya Allah. Ulah-ulah soal gede masjid mah. Ngalampuan masjid bae man asraja fi masjidin suraja. Jelema anu nyieun lampu hiji bae di masjid. Lam tazalil malaikatu hamalatul arsy yastaghfiruna lahu. Teureun-eureun malaikat jeung malaikat hamalatul arsy terus memang mentakeun hampura ta ka jelema nu ngahurungkeun nu nyieun anu neundeunan lampu di masjid. Madam ma fi dzalikal masjid satungtung eta lampuna aya keneh.
di masjid Bararoe, kemudian kurang ditendenan lampu cadok baheula mah belah nama lampu tempel warima zaman listrik. Wah ieu listrik pareup teu bebeja deui geus langsung we diganti kurang tak. Masya Allah eta malaikat hamalatul arsy terus besar tungtung lampu caang keneh mamang mentakeun hampura bae ka jelema eta. Ih wong masjid mah kumaha gitu. Ya Allah. Ulah eta geus di masjid mah ulah eta lah. Sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhrajul qumama minal masjid muhurul huril ain. Aya plastik letik di jero masjid kurang dicokot. Oh ya sampah ya lah sapira urang es bonbon doang terus kurang disampah diasupkeun ka kantong urang atau diasupkeun ka tempat sampah eta teh horenganan mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabbi geus pokona masjid mah hayang boga bidadari nah nyapuan masjid. Ya Allah ya Rabbi lamun di dinya aya tai kotokan urang ya cempal dibiceun terus dipel oh tambah geulis jasad mah tuh bidadarina beda tah mah lamun kan ngan seukur sampah leutik bae mah bidadarina nu kelas biasa tah mah kelas kampung bidadarina. Ayo mah bidadarina puara ieu mah lamun datang ka urang nyapuan nepel di masjid aduh asa ulah yang dibayar deui batal. Ini mah ikhlas lillahi ta'ala muhurul huril ain eta adalah mas kawin bidadari. Untuk lamun aya jelema nangtung ceng tah sampah tah picin tah rugi eta nu nita tolol lain nyana nu kawin jeung bidadari enan itu goblok kuduna mah sia naon dia indek sasapu awas aing kabeh aing pokona mah geus ulah aya sarariaan kuduna kan gitu kuduna ya ceng sapuan ceng itu mere bidadari tolol teh budak. Ya Allah ya urang ngalueun teh dempok ka jerona teh kos kitu eta. Aduh atau babagi sia nyapuan ti ka dieu aing ayo engke bidadarina hiji kurang bagi dua emangna cek cenah bidadari kos si mbak dikontrakan kos eueuh deui bae. Tetap baik dibagi ku Gusti Allah. Aduh. Nah, kunaon ieu saking mulyana masjid ngomong teu meunang sambarangan di masjid. Dipakena jang ibadah ka Gusti Allah. Ngalampuan masjid dipangmentakeun hampura ku malaikat. Masya Allah ngabersihan masjid eta adalah mas kawin bidadari. Ya Allah ya Rabb. Ialah masjid. Man bana baitan yubadullah fih banallahu baitan fil jannah. Saya jelema nu ngabangun suatu bangunan paranti ibadah ka Gusti Allah yane masjid bakal diberi istana ku Gusti Allah di surga. Masjid balai lalagaan. Kuari mah Gusti Allah tedek ngajelaskeun tentang kakuduan saha nu kudu ngabangun masjid teh. Nu sakitu poharana eta ganjaran ngabangun masjid teh loba jelema anu ibadahna nu lain nu kurang bagus tapi ketika nyana ngabangun masjid bisa salamet jaga di akhirat ku bangunan-bangunan nyana lantaran nu mantak nyalametkeun nyana salamet di akhirat bisa nyalametkeun batur kunyana dibangun eta masjid teh kemudian jelema arar ibadah kan di dinya teh ngarasa sejuk ngarasa tiis wasilah urang ngabangun masjid batur bisa sarolat ibadah ka Gusti Allah malaikat kararumpul di dinya kapan ngararoblol be jelema teh arar ibadah di dieu ngabangun saha ieu masjid cak malaikat teh ternyata ngabangun pa anu beuh eta langsung malaikat tertuju ka jelema nu ngabangunna mantak di akhirat teh dibantuan ku malaikat Gusti jelema ieu mah nu ngabangun masjid ngawasilahan jelema anu arar ibadah ka Gusti jelema bisa hararusu ibadah ka Gusti abdi saksina nah panglangsungkeun ka sorga permintaan malaikat ya Allah ya Rabb
aya deui jelema batur mah ngabangun masjid teh udunan ku hayang-hayangna menang derajat jaga di akhirat aya meleg-meleg mah meureun ngabangun hiji je kudu ratusan juta bahkan miliaran teu boga hayang milu we nempelkeun 1 juta 2 juta dikumpulkeun di panitia masjid ku panitia masjid pake meuli Fortuner Allah kan haju kiai deui eta kiai jelema na kiai balik bejakeun gugul kiai di Tangerang tah lain lah ulah loba omong ulah loba omong aya nu lain kiai mah leuwih jahat deh duit geus rumpul di kotak duit geus rumpul di leungeun panitia dicokot kunyana diinjem heula jagna teh adek dipake usaha kotak eueuh nu itu eueuh tuh dehem ditolol Masya Allah ya pasti itu sih ada merenek di kanarakakeun eta ku Allah silakan Allah kan saha ieu nu kudu ngabangun masjid tah ieu ayatna kana lil musyrikin ya'muru masajidallah pantas telayak ka jelema anu berpredikat agamana musyrikin kudu ngabangun masjid-masjid Allah musyrikin mah teu layak ngabangun masjid kafirin mah teu layak ngabangun masjid musyrikin anu syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener nyaksian ka dirina bahwa nyana kufur dengan bahasa tidak baca 2 kalimat syahadat dengan pagawean nyana masuk ibadahna ke gereja jeung ke kelenteng jeung ke berbagai-bagai sarana ibadah lain masjid omonganna geus lain omongan Islam lain muslim lain mukmin pagaweanna ge kitu keneh tingkahna kitu keneh berarti anu benar-benar syahidina ala anfusihim bil kufri nyaksikeun dirina bahwa dirina kufur teu layak ngabangun masjid dina ngabangunna berarti aya unsur-unsur politis anu di ujungna bakal jadi kejahatan. Kristen layak ngabangun masjid, Muslim ulah menta dibangunkeun ku Kristen, mukmin ulah menta dibangunkeun ka Katolik, mukmin ulah menta dibangunkeun ka Yahudi, mukmin ulah menta dibangunkeun ka Konghucu, Buddha dan lain-lain sebagainya. Mukmin baik, kafir urusanana engke bakal bahaya. Allah geus ngajelaskeun maka lil musyrikin ayamuru masajidallah. Teu layak sama sekali bagi jalma musyrik kudu ngaramekeun masjid Allah, ngabangun masjid Allah. Musyrik dan syahidina ala anfusihim bil kufri, benar-benar kufur. Nyana benar-benar Katolik, nyana benar-benar Kristen, nyana benar-benar Protestan, nyana benar-benar Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Teu meunang ngabangun masjid. Teu meunang. Ulah unsurna pasti engke bakal nyantok ka urang. Di perumahan-perumahan teh ku ari mah orang-orang mukmin teh kemudian memohon ke musyrikin ka kafirin minta dipangbangunkeun masjid. Salah. Adapun pasumna mah masalah tahu penyediaan jang masjid untuk ngabangun masjid mah tetep bae kudu urang sebagai mukmin. Adapun sarana pasumna masalah nya nanya diakeun tah mah tah jang masjid emang kudu, tetapi untuk ngabangun tetep bae ulah diserahkeun ka musyrikin. Sebab daun hatena mah nyana tetep bae ka urang ngamusuhan. Sarua bae nyana jeung partai anu ngarekrut supaya didukung, partainya partai Katolik, partainya partai kafir, tah eta haram ngadukung ka goblok jelema anu dukang dukung ka partai kos kitu. Asana di dunia kene ku galedeg ta jelema. Tarolol jasa di kamarana-maranakeun meureun akidah ngabangun masjid bae ulah.
Sabab nuzul ayat nusa bener namana jamaatan min ruasai Quraisyin usiru yauma badarin. Ketika perang Badar, pemimpin-pemimpin Quraisy tertawan ku mukminin. Di antara pemimpin Quraisy do tertawan adalah paman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu ngaran Abbas, can asup Islam saat eta. Allah karim. Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Allah. Kangjeng Nabi boga bapak ramakna ku anjeun namina Abdullah bin Abdul Muttalib. Boga adi ngaranna Abbas. Jadi Kangjeng Nabi paman ka Abbas. Tah eta teh can asup Islam. Ketika perang Badar, Abbas teh paman Kangjeng Nabi, perang jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi alo berarti perang jeung mamang. Tertawaan mamang. Masya Allah. Akhirnya rombongan mukmin kan datang ke tawanan-tawanan lantaran ayah Sidina Abbas. Didinya nyengserikan para mukminin teh. Wahai paman Nabi, wahai Abbas anu mulya. Kunaon atuh maneh saat ieu masih keneh can nuturkeun Allah nu bener. Muhammad teh Nabi, Muhammad teh Rasul. Anjeun masih kena mempertahankan kasyirikan. Teu boga kaisi. Batur geus ariban. Di mana di meni geus ngaduku. Wahyu geus terus-terusan datang. Ai mamang ku anjeun kos kieu. Nanaonan, ieu teh nanaonan. Cos Sidina Ali. Sidina Ali leuwih keras deui cenah mah. Ya Ali bin Abi Thalib yubihul Abbas. Hei, Abbas. Cek Sidina Ali. Aisyah ku pada boga deg-degan amat sih. Tuh, batur gak bisa lari mana Aisyah bencang. Sidina Ali tas dietek merenya. Si godon kitu teh atuh deuleuh batur. Batur bisa lari mah. Perang ke surga Aisyah nu pae. Parang sana. Atuh kunaon merangan Allah maneh mah Muhammad geus sia di perangan heuh sia qoti aturahmi pegat jeung dulur nanaonan cek Sidina Ali diisin-isin Sidina Abbas cek Abbas malakum tadhkuruna masawiyana wa taktumuna mahasinan maneh kunaon sih neuleuh kula teh nu gorengna bae deuleuh atuh nu bagusna lamun deuleuh nu gorengna bae pasti maneh nyarekanan ka kaula jeung ngisin-ngisin ka kaula deuleuh atuh nu bagusna jelema mah kudu boga pertimbangan ulah melihat sebelah mata nu gorengna bahas nu bagusna bahas engke coba lobaan ka bagusan apa lobaan ka gorengan ulah waka osok haju nyarekanan ngisin-ngisin cek Sidina Ali emang naon bagusna maneh li Ali halakum mahasinukum memang Sidina ai kitu maneh henteu neuleuh kana kahadean pan kula ge boga kahadean aya kitu kahadean naam mana coba kahadeanan nahnu afdalu minkum nu'ammirul masjidal haram nahjubul ka'bah lamun dibandingkeun jeung aranjeun kabeh yeuh kaula leuwih mulya tibatan maraneh kabeh Masjidil Haram saha anu ngabangun jeung saha anu ngurusan Abbas yeuh Ka'bahna saha anu ngurusan mandian jeung ngalambuan yeuh Abbas selalu kukula diurus jelema anu marunggah haji anu ibadah saha anu merean caina yeuh Abbas ketika jelema-jelema kesulitan di sekitar Mekah saha anu mere jalan yeuh Abbas deuleuh atuh kahadean-kahadeanana ulah leuleuh teh kagorenganna bae tapi ayana Masjidil Haram nu ngabangun kula anu ngurusan kula Baitullah sakitu hebatna nang kula ngurusan
jelema nu terlantar ku kula diurusan, jelema kalaparan, jelema dahaga kula nu ngurusan. Tanyakeun coba di Mekah kumaha keberadaan Abbas. Yeuh paman Muhammad. Cari cing kabeh. Jadi ali ge. Heuh ge nya sakieu. Tapi ternyata horenganan ucapan Abbas kos kitu teh henteu sambarangan diperhatikeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh tadarruk ka Gusti Allah, teh lila turun ayat malaikat Jibril. Malaikat Jibril nurunkeun ayat maka lil musyrikin ya'muru masajidallah. Layak Muhammad bedakan kepada musyrikin untuk ngebangun masjid, khususnya Masjid Haram dibangun ku Abbas. Umumnya seluruh masjid nu mantak dijamakeun masjid Allah ieu teh litazim, sebab imam daripada seluruh masjid, jihad daripada seluruh masjid sadunia menghadap ke Masjidil Haram kabeh mantak dijamakeun masjid Allah litazim. Kompas ku urang di satu khususnya Masjidil Haram anu keur dipermasalahkeun ayeuna, umumna seluruh masjid di dunia teu layak, teu bagus, teu wajar masjid dibangun ku musyrikin. Ulah. Masyaallah. Andai kata terjadi ngabangun Masjidil Haram model ku Sidina Abbas meme asup Islam, atau masjid-masjid anu lain dibangun ku para musyrikin, ku para kafirin, kumaha engke di akhirat apakah aya ganjaran? Ulaika habitat a'maluhum. Musyrikin anu ngabangun masjid, khususna Abbas ngabangun Masjidil Haram, anu bener-bener menguasai tentang haram jeung Baitullah na umum nama tu kabehan di saantero negara dibangun kunyana habitat a'maluhum, sia-sia amalna. Kunaon emang? Sebab kuncina ngamal kudu iman ka Allah. Li adami syartiyat teu aya syarat amal, sebabnya na kufur. Hanya sebatas untuk dilihat bahwa nyana bagus. Hanya sebatas berarti toleran anu luar biasa. Ternyata agama Kristen teh toleransinya tinggi, bisa ngabangun masjid. Ternyata orang Buddha teh hebat toleransinya. Aya kebersamaan jeung urang teh. Urangna bae ieu anu lemah teh. Ujung-ujungna kan urang ngomong kos karari itu tah, terutama bangsa di kalangan pemerintah. Kurang bagaimana dia bangun masjid, kurang bagaimana dia bangun masjid dan lain sebagainya. Ieu mangan sakadar hayang diararaku doang manehana nama. Ujung-ujung nama ka urang teh ngabusuhan kajen kukumaha. Sakali ulah nyana dek nyumbang orang tidak boleh, nyana dek ngabangunkeun masjid teu hanai. Ulah urang nu tanggung jawab. Nyana ngabangun masjid teh meunang ganjaran habitat a'maluhum teu sama sekali. Di akhiratna di akhirat wa finnari hum khalidun. Di akhiratna abadal abidin salilama we di neraka jahanam. Nyana ngabangun masjid, nyana nyumbang masjid, nganaonna lantaran syarat amalna kafir. Kafir bahkan sekaligus ditimbang nagengke. Timbang mah timbang. Ngan kan bebelahanana ai urang makan ieu amal bagus katuh, ieu amal goreng. Geus ditimbang ge, salat bagus. Puasa ya haji. Hah, bari ka gorenganana coba main gaple aya deui, main remi aya deui, main judi aya deui. Ka dieu ngagilek. Urang makan kos gitu, terus ka neraka. Ai kafir mah ieu nu eueuhan ieu imanan, tinggal sabelah. Mantaknya nama dikolektif, dirut sekaligus. Dirut saumat atau saprovinsi guys dah. Saprovinsi, ya Banten, mana Kristen? Dirut, set, brusu. Brusu, hadirin. Ayo orang makan ayat tuh, orang di tengah di dia, set, timbang, ngaji, tak, masya Allah, mantap. Salat tehusu gayaan lah tep, iya kari.
puasa sanajan pindah dahar ge lumayan. Ya Karim haji sanajan motoan we ge ditu ayalah. Ya Karim ya Karim. Belum dia ya. Dagang karung oplos. Nyana geus deulekeun bae. Wah. Bahaya ya bahaya. Ya Karim. Aduh. Pulang ngaji ngabonceng jahe. Masya Allah. Geus kieu jalan molotot bae. Macan angeus ye. Wah. Ya Karim ya Allah ya Rabbi ya Allah. Hutang kata tangga teu dibayar ku nya. Geus leutik hate nya nasib. Miring kan dia. Nah, ini diberitakan kan ku malaikat. Nama Haji Supende ternyata lebih banyak jahatnya dibandingkan dengan bagusnya. Keputusan malaikat Zabaniyah harus dirantai dan diseret. Waduh. Nyana ge dadah. Aduh, Masya Allah Karim. Nah, eta urang mah geus kitu. Kafir bener. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Kesimpulan nama musyrikin matulah ngabangun masjid telayak teu bagus. Teu sayogia bagi kafirin musyrikin anu bebeneran nya dina kamusyikanana syahidina ala anfusihim bil kufri anu bener-bener ja omonganana ge omongan kafir. Pagawean ge pagawean kafir tingkahna ge tingkah kafir teu layak cek Gusti Allah ngabangun masjid eueuh hartina sebab ngabangun masjid lain sakadar wujud masjidna aya derajat-derajat tersendiri nu mantak teu meunang bagi musyrikin jeung kafirin non muslim ngabangun masjid titik. Nu kudu ngabangun masjid main nama ya'muru masajid Allah taya liana nu kudu ngaramekeun masjid ialah jelema anu man amana billahi ji nu iman ka Allah 2 wal yaumil akhir nu iman ka poe akhir 3 wa aqama shalah anu sok ngalaksanakeun salat 4 wa ataz zakah anu sok ngalaksanakeun ngaluarkeun zakat 5 walam yakhsha illallah nu teu boga karempan jeung kasieun kecuali ka Gusti Allah subhanahu urang tanu ngabangun masjid bahasana ge innama ya'muru wa adawatul qasi illa innama atau la taqdimun ieu bahasa mun geus make innama berarti pasti qasar. Jadi gak bangun masjid baulah diserahkan ka kafirin ka musyrikin ka non muslim saha nu kudu bangun masjid layakna jelema nu kasifatan ku 5 hiji man amana billah nu iman ka Allah nitah nyieun masjid Allah urangna iman ka Allah haju ngabangun masjid mantap nyambung berarti ketika kafir ngabangun masjid teu iman ka Allah sedangkan paranti ibadah ka Allah atau teu nyambung berarti aya unsur lain anu urang bakal eleh. Nomor kedua wal yaumil akhir sebab dampak ieu masjid bakal engke kapanggih di akhirat. Iman urang ka yaumil akhir ngabangun urang masjid nyambung atuh engke di akhirat masjid bakal dijieunkeun perahu kapal yang nyalametkeun umat-umat anu cilaka. 3 wa aqama shalah emang paranti salat masjid mah jang naon atuh dibangun ge ai haju leleuweungan mah teu dipake salat jang salat urang ngabangun masjid kemudian datang jelema ka masjid ya Allah ya Rabbi bangga urang Masya Allah Karim kunaon banggana aya keramik urangan di dinya Masya Allah aing pernah 10 meter ngahutang ka material can dibayar gua di ge tah eta aya satu kebanggaan aqama shalah obat wa atas zakat lantaran biasa nak baheula zakatnya ditampung di masjid kemudian fakir miskin datang sebar-sebarkeun kan di masjid fungsina jang syiar agama atas zakah mata dibuat di Al-Qur'an jeung walam yakhsha illallah
teu boga kasieun jeung karempan kecuali ka Allah lillahi ta'ala. Ulah aya unsur-unsur selain daripada Allah. Urang makan loba kasieun. Sia bangun akunan ngagentar aya atasan aing teu bagus. Sia kunaon eta ngabangun. Waduh dititah ku komandan aing teu bagus. Hiji bae boga kasieun mah Allah. Sebab urang diciptakeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, bakal balik ka Gusti Allah. Allah nitah beramal. Ieu amal naon ieu panitah Allah. Mungkin urang bakal ngaharep kanu nitahna. Sieun aing mah. Lantaran amanah ye, sia diberi amanah ta ilmu dipake naon sia ta ilmu, sia diberi amanah ta umur dipake naon ta sia umur, sia diberi amanah ta dunia dipake naon ta dunia. Emang urang moal dihitung. Sabaraha taun aing mere umur ka sia, salila sia pemuda datang ka payah teh sabaraha taun digunakeun naon ku sia umur sia. Tah eta tah nu bakal urang bakal ditanya. Aing mere dunia ka sia, dunia sia teh nu aing, tapi dititipkeun ka sia dipake naon ku sia. Ayo aya tulisan-tulisan anak ita tanu pake kasieun. Ayo dibere ilmu sia ku aing. Hah? Kurang kumaha aing mere ilmu ka sia digunakeun pake naon salila hirup ilmu sia teh. Amanah eta teh ti aing teh disampaikeun jeung unsur penyampaianna kumaha. Ayo coba. Masyaallah lamun urang ke ditanya ke di hareupeun Allah kumaha. Walam yakhsha illallah. Kasihan kecuali Allah. Hiji bae. Di dunia paling ditembak, di dunia paling ge di itu penjara di dunia beres, tapi di akhirat selamat. Imam Hanafi mah diseret kita nyaritakeun ngomongkeun bahwa Al-Qur'an jadid bisa, Al-Qur'an gadib seret manehanana. Saya seret sidang deui, sidang tanya kumaha ieu jadid apa hadis, qadim apa jadid, gadib sakit tugas di kieu-kieu kita penjara kajeun cek Imam Hanafi. Masya Allah. Justru di jero penjara Imam Hanafi ngarasakeun kalazatan ketemu jeung Allah Subhanahu wa taala. Eta mah hanya sahabat. Di jero penjara terasingnya jeung makhluk-makhluk. Nikmat poregadan di penjara teh. Bisa wusul ilallah. Bisa ningali ka Allah ku mata hati. Ya Karim Allah. Nah, mantap ieu masjid nu ngabangunna urang sebagai mukmin. Sakumaha tadi keistimewaan masjid anu luar biasa. Lamun jelema boga dunia kemudian haju siap ngabangun masjid, terutama di pinggir jalan. Di pinggir jalan, jelema ngabangun masjid di pinggir jalan, kemudian jelema lewat pas waktu salat, terus nyana salat di dinya. Eta mah geus teu kudu caritakeun buanjana nu buadana nu buana. Wah, saya teh mun carita. Nyadiakeun sarana salat di pinggir jalan saha anu liwat butuh salat geus. Wah, pohara jasa. Ya Allah, ya Rabb. Pohara jasa. Tuh. Gaya jelema peting-peting jam 12 kahujanan. Aju manehna teh anu leuwih mah nu sugih, hajunya nah hayang endong keketrok ka imah nu sugih, ketrok. Siapa? Nu sugih. Saya. Ada apa nih saya kehujanan? Oh iya. Saha? Ulah. Terus bae bari dibuka ke lawang. Saha sih sabenerna? Hayang dihormat cenah. Ulah minantu Allah. Bih, boharamat. Setengah kiai jelema gitu tah. Setengah kiai. Saha sia? Ulah minantu Allah. Maksudna mah hayang dihormat abeh datang ke jero teh dibere kamar nu bagus, kasur nu bagus, minimal atuh bere dahar heula kan minantu Allah ngaranna ge atuh. Oh pohara. Oh sia minantu Allah. Tungguan mukakeun lawang. Dicekel we leungeun. Hayo tadi imah Allah sia. Pan dibawa ke mana? Sia minantu Allah. Dibawa ke masjid tah, kasupkeun dikunci tah imah Allah tah sia. Nu sugihna sableng meureun teh nya. Sial tah nu sugih. Tinggal eta mah setengah kiai di masjid atuh kieu mah aing teu kudu kanyana. Jangan teh. Yang bisa asup sorangan. Yo, tungtung ngetiris bae di masjid banjana. Hujan gede bannya tiris ban salah ngomong aing. Dek sok-sokan tapi mah abeh pajar wali meureun gitu. Sagada minantu Allah, itu dibere ka imah Allah. Tungtung nama atuh isuk-isuk nyeri beuteung bae pan.
Kapagi jeung nu sugih teh hakan ta minantu Allah teh. Sia ai ka aing ulah sok sambarangan. Tah jadi urang ulah sok sambarangan ngomong. Masyaallah kari. Tah eta masjid. Kumaha jelema nu ngabangun masjid. Fasaulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka berharap jelema nu kasipatan ku lima sifat tadi teh hiji mana billah dua wal yaumil akhir tilu aqama shalah opat atazaka lima walam yakhsha illallah etamau ayakunu minal muhtadin jelema eta anu menang pituduh ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Namun orang mampu ngabangun masjid ku sorangan luar biasa teu mampu atuh kuduaan teu mampu urang kulimaan teu mampu mah atuh urang babarengan bae jeung masyarakat ieu urang babarengan ngabangun masjid ulah sok diserah-serahkeun ka kafirin ka musyrikin ka non muslim bahkan lamun aya nu nyumbang cek fikih mah teu naon nu nyumbang ti kafir teh tetapi cek ahli tasawuf teu kudu gagah muslim lantaran dititah ku Allah moal misrek nu nitahna ge Gusti Allah asal urangna nu bener. Allah maha kaya maha segala-gala engke ge loba anu urang aneh lamun urang nuturkeun perintah Allah loba nu aneh ge bakal lamun urang teu nuturkeun perintah Allah kara bangsa cupet Allah nu nitah tuh ieun masjid dititah ku Gusti Allah. Ayo geus. Huhuluan ku urang lamun urang jadi tokoh masyarakat. Bangun. Urang ulah sok hayang. Ulah sok hayang. Ulah sok ieu duit kumpul dipake heula usaha. Tah eta nu kosokara itu teh. Sababaraha panitia masjid anu haju maot panitia masjidna ternyata anakna dararatang ka imah aya tulisanana ieu abah teh jadi panitia masjid ieu duit masjid di dahar kunyana cenah kiai teh nyaho ka mana ngaleosna jumlahna aya 150 sekian juta kumaha cenah teh ganti waduh cenah kiai ganti duit nanti mana aya kene sawana tahu aya jual kan karunya nyana di jero kuburan. Ya Allah, ede jelema anu ngahutang di panitia masjid, ai panitiana mah tuh henteu, ngan dihutang ku babaturanana, dipake usaha, aju teu dibayar, teu kumaha cenah kiai, teu kumaha, bayar. Gitu kiai mah cenah ngeunah bayar. Atuh kami jang mayar terserah sia. Ieu cenah kumaha, ulah kumaha. Atuh kitu bahaya, guys. Dibayar itu duit masjid. Masya Allah. Si gade. Lupa jasa kasus-kasus masjid. Aya deui ustadna nun teu daekeun diganti manitian masjid. Pokona salila aing hirup masjid mah ieu mah dikontrak waing bae. Di urusan mah teu jan teu ieu duit mah ngalir bae di masyarakat diberitakeun teu naon teu ulah loba omong pokona mah sia mah hayu bae deuk jariah mah jariah bae geus kumaha aing bae gorenganan dileg-legan boh alabatan orai karung eta aya di nu kos kitu eta carita masjid mah aya eta nu kos kitu goreng aja jeleumana wah cenah kieu cok nyaho bae kadeulek wae ulah hudang ulah tenang jangan ku batur tuh sia. Masjid ya Allah. Geus bogo teh anu majahot bahayang dibayar mah teh mah tololna ge tololna deui ti tolol teh masih 5 kilo ka ditu. Cenah kiai tinggal kiai bonya khutbah mapan salat Jumat teh mah tuh kok hayang dibayar. Kecuali adzan mah masalah teh hayang dibayar ge. Tapi ai khutbah mah tuh ulah. Masyaallah kari. Dah cerita mah kieu mah teu nyahoan coretna. Bawa ka dieu Gusti kitabna nu mana? Ayo coba khotib kudu dibayar. Ayo coba ka dieu. Soekeun sungut sia we sia.
heran aing mah engke mah nama salat lohor ge hayang dibayar asar magrib pangmayarkeun aing geus mending ngasupkeun kunclungkeun ka sumur parem mabak cor aing heran di akhir zaman salat ge engke mah puasa ge hayang dibayar sia ambo parangsana Fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ialah jelema-jelema anu ngabangun masjid nu kasipatan ku 5 iman ka Allah iman ka yaumil akhir ngalaksanakeun salat ngaluarkeun zakat teu boga kasieun kecuali ka Allah. Na la yakunu minal muhtadin nyana anu menang pituduh ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ngan eta tah ayat tungtungan walam yakhsha illallah ulah boga kasieun kecuali ka Allah. Jadi nu di deuleu ngabangun masjid majelis mushola pondok pesantren hiji be Allah ulah aya unsur-unsur nu lain karak ya Allah ya. Jadi kesurang jelas atuh guaring mah instruksi ti Gusti Allah tinu bogana tinu khaliqul makhluk siga geunaheun urang dibangunkeun masjid ku musyrikin horenganan asal siga ngeunaheun urang tararis dibangunkeun ku kafirin horeng salat teh nu kos itu teh horenganan boro-boro ngabangun musyrik mah asup ka masjid ge haram hukumna asup ka masjid haram hukumna kafir asup ka masjid haram hukumna non muslim asup ka masjid haram hukumna masyaallah tuh ngomong ngabangun. Lamun aya DKM kuarinde kadatangan tamu kemudian tamuna teh kafir hajuna gayakeun acara di masjid haram kafir asup ka masjid. Kuaril Kapolda Banten teh kapan Kristen sedangkan di urang teh loba acara-acara nah ieu Kapoldana asup ka masjid haram asup ka masjid dah haram dikecualikeun aya kepentingan negara asal geus kecuali bae kan eta mah toleransi urusanna aslina mah kan haram aslina mah haram kecuali aya kebutuhan urusan politik kebenarannya bergelut di kewilayahanana anu memang kumpulna di masjid dikecualikan masalah sebatas nyaritakeun kepentingan negara di luar eta tetep haram. Bahkan lamun urang ngabangun masjid kemudian aya tukang bas teh non muslim haram masjid dibangun ku tukang bas lain muslim dengekeun ku ceulis ya cuma ngaji bebeneran ya ceulina buka bangun pareureum bae heran. Ente cenah kiai lah ya kaseueuhan teh nguduk ajan kokomah ge. Yes, ya jadi minantu Allah kabeh. Gara di beuteung sia ge. Oh. Sagali deui musyrikin kafirin manon muslim boro-boro ngabangunkeun masjid. Asup ka masjid ge haram lamun DKM ngameunangkeun asup ka masjid ka kafirin tungguan gara modar ge di akhirat dikarebekeun di neraka kecuali aya kepentingan anu patali jeung nagara nyana kebenaran keur bergelut di negara contoh model Kapolda Banten kemudian nyana asup ka masjid lantaran aya hiji nu rek disampaikeun nah eta mah utang hitung setelah nyampaikeun nyana geus teu meunang diuk di masjid kudu di luar wani henteu sia ka Kapolda kos kitu ayo coba Bapak Kapolda yang akan menyampaikan tentang urusan situasi dan kondisi keamanan di Banten dengan demikian dipersilakan untuk memberikan mau itu atau nasihat-nasihatnya yang bertalian dengan keamanan Banten. Dan setelah itu Bapak Kapolda harus duduk di luar masjid.
Ayo sih ada tembak sih ya. Ya, teu meunang tah. Teu meunang di jero masjid, haram. Ini kumaha tuh? Sebabnya nama kan eueuh kecintaan ke masjid. Berbeda. Jadi berarti manehanana makan lalagaan di jero masjid. Sementara urang makan ngagungkeun ke masjid. Aya aturan-aturan tersendiri kan di masjid teh. Nyana makan teu boga lantaran lain imahnyana. Teu nyambung antara nyana jeung masjid sebab kafir ka Allah anti, ka Kangjeng Nabi Muhammad anti. Sedangkan ieu mah wudi alil ibadah masjid mah. Tah, kemudian orang ningnang boga kapoldaan. Tah. Ya. Matak syahadat ka masjid, asup ka masjid haram, dikecualikan aya kepentingan. Urang ngabangun masjid ya, ngabangun masjid. Ngabangun masjid nu ngabanguna tukang basta non muslim, haram. Kudu muslim bae. Emang eueuh deui kitu muslim anu bisaeun. Cenah bararengkok teh kajen bengkok saeutik mah. Iya, kudu muslim bae. Nyaritakeun tentang ayamuru masajid Allah. Innama ya'muru masajid Allah. Takmir berarti kan ngabangun masjid. Ngabangun masjid teh aya dua, hiji ngabangun hisiah, nomor kedua ngabangun ma'nawiyah. Ngabangun hisiah mah ngabangun secara finansial, secara bukti, secara ngabangun fisik, eta ngaranna hisiah, ngabangun masjid atawa islah renovasi masjid. Patali jeung pembangunan masjid ngaranna hisiah, asup ka dieu innama ya'muru masajidallah, patali jeung fisik masjid, mulai dibangun pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazyid, memperbaiki mapayasan masjid sarua, eta ge termasuk hisiah. Kaca-kacana ku urang diganti, eta hisiah ngaranna. Oh iya disbangna geus teu layak diganti ku urang. Oh iya lawangna tah eta. Atau iya dipoles deui ku urang teh hisiah, mulai tina ngabangun atau renovasi atau memperbaiki mulas-mulas dan lain sebagainya. Nah ieu ngaranna hisiah, takmirul hisiah. Asup ka dieu innama ya'muru masajidallah. Aya anu ngabangun masjid takmirul ma'nawiyah, ngeusianana. Datang orang gadinya pakai sholat, kurang pakai itikaf, eta ge ngabangun masjid keneh. Jang naon hartina masjid atuh anu mun geus sia. Jang naon, datang orang ke masjid, orang itikaf di masjid, takmirul masjid. Ngaranna ngaramekeun masjid. Tadi mah ngaramekeun masjid segi bangunan, kuari mah ngabangun masjid segi ibadah ma'nawiyah. Yo, orang ngajakan ke masyarakat yuk, orang ramekeun ieu masjid yuk, orang pakai marhaba malam Jumat, orang pakai ngaji nu patali jeung ibadah. Yuk, orang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, poke maulidan, urang nyaho salat, nyaho puasa, nyaho zakat, nyaho ngabangun masjid ti Kangjeng Nabi. Yuk, urang maulidan atuh ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah kunaon sih? Nyaho salat ti Kangjeng Nabi, tapi ketika deuk diramekeun Kangjeng Nabi na ulah. Nanaonan urang nyaho Allah ti Kangjeng Nabi, wajarlah urang agungkeun ieu Kangjeng Nabi. Yuk jarokot apem sering hiji. Ayo geus pokona mah dat ditampung ku panitia, dibawa ka imah panitia. Masyaallah tamirul masjid. Saha nu layak jadi imam, saha nu layak jadi muadzin, tamirul masjid supaya ngeunaheun setiap jelema nu datang ka dinya terasa ibadah teh. Sok, hayu urang ayeuna mah ramekeun ieu masjid teh sanggeus tadi bangun. Ngabangun ngaranna takmirul hisiah, kudu muslim, teu meunang kafir. Nah, takmirul ma'nawiyah kudu ahli ibadah. Nu layak dihareupna saha ieu imam, nu layak belah dieun imam saha. Sebab naon? Besi imam hitut. Imam sholat maghrib, Allahu Akbar, menang sarokat, tut. Sak imam teruskeun ulah, tugu masih bae. Namun teruskeun atuh doraka sia, nipu batur. Ye sia teu boga wudu, batur boga. Geus salah tah geus salah. Teu imaman kan. Nah, ieu nu disisieun urang teh kan lamun nu bodoh. Weh, kumaha ieu? Coba kalau mau dirutukan nama adalah haji pendek kabeh, kan bingung ya nak. Mana yang nama? Salat masing-masing.
Waduh instruksinya nah. Batal pancen eta. Tapi kan lamun sigrep bae anu di tukangna ustad tua kiai. Tut itu. Maju ka Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Nyahoan kan di tukang. Weh ganti suara. Langsung berangkat. Menang 2 rakaat, menang kedua. Hitut deui nya. Kan ieu kudu tah, ieu nu katilu. Jadi berarti 1 kali salat maghrib 3 imam. Itu masalah. Tah, pala linter makan geunaheun. Coba lamun nu bodoh. Masya Allah karim. Tulah kieu Noel. Kumaha tah ieu mah kula mah deuk gawean nu kudu cicing tukangeun imam nu ngarti gitu maksudna. Lain deuk nanaon abeh beusi selip imam. Nah ieu langsung set kan ka dinya. Masya Allah karim. Ulah sambarangan termasuk khutbah. Khutbah teh kan salat. Ketika teu akul syarat rukunna pan aya syarat tetep khutbah mah sebab tah mah gak ganti salat. Iya hamdalah, salawat, Quran, wasiat, doa eta kan kudu teh menang teu. Ketika teu akur ye je. Padi doaan atau salatan, turunkeun, naik saurang. Ih, cenah ku aing diturunkeun, ulah lu mau. Orang langsung alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi kula ningali ka empang, ningali lauk, teu parpan seorang lauk betok kok. Masya Allah karim. Ya Allah ya Rob, cek masyarakat jadi kos kieu ya. Alhamdulillah, ulah tadi ka empang ningali liang si orang liang kasih apa. Wah ya teu beres ya. Tah, eta nu ditukangin imamna ulah sambarangan. Guys, aping si imam besi kesalahan, besi batal, set langsung plek ngeunah. Mantak haram, Madinah, Mekah seperti eta. Dikarasa ku urang, pernah kamari kula keur umroh kamari. Umroh kamari imam batal. Imamna batal, langsung keluar, ganti. Kan ngeunah. Ulah sok kaju di arah rantep kos kitu. Ketungtung nama lain mah batal ke kajian karunya muatan deuk terus bayar. Goblok beneran. Jadi bayar pan jadi imamna. Emangna angkot. Iya. Saya tamirul hisya ngaranna segi pembangunan anak baik ti mimiti pondasi sampai selesai atau renovasi atau tazin atau mapayasan supaya bagus. Nah iya asup kana inna mayamuru masajid Allah tetap kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa tazakka wa lam yasa illallah. Nomor kedua tamirul masjid min jihatil manawi disebut tamirul manawiyah ngesianana jamual ieu Kristen mangesian masjid, Katolik, Protestan jamual Yahudi jeung sajabana pasti nu ngesian masjid mah tamirul ma'nawiyah tetep bae kudu man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah. Nah, asup ka ayat innama ya'muru masajidallah. Ramekeun masjid diperintah ku Gusti Allah dina segi pembangunan anak ngabogaan nilai tersendiri ke di akhirat lain lalawar bangpang meungpeung kurang hirup di dunia boga dunia muyah mayeh nu isuk pageto bakal ditinggalkeun ku urang hanya jadi rebutan ahli waris maning ku ari pake ngabangun masjid kebutuhan di lembur nu ngabangun masjid bangun ku urang mumpung urang keur boga terutama di pinggir jalan jangan nu lewat eta mah ganjaranna geus pohara gedena ge lain lalagan gedena pohara jasa aya tekna dina sahabat nyaritakeun ka Kangjeng wah ya Rasulullah wa hadza fi tariq naam hadza fi tariq berbeda cek Kangjeng Nabi yen ngabangun masjid di jalan jelema teu nyuha teu nyaho neuleuh jam waktu salat di dinya der deui ya Allah teu karasa eta amal ngalir kanu ngabangun tuh ya ngaramekeun masjid urang mantap kula mah sok sedih teh ge artinya di Indonesia sakieu geus pohara jasa digodaan tapi lamun urang pas salat di rest area pinuh mah eta pinuh di Jakarta di toko daun kelapa Mangga 2 kula keur meuli kaca tak kaditu pas salat zuhur wah madep je cegula jata mah pelayanan nu dihandap teh anu susuna gede teh gitu dah ya Allah nyana make eta susuna dikaluar-luarkeun bajuna salat make mau kena beres make mau kena make rok mini deui
mah budak bajung ngasana ya. Tapi masalah guys, eta hebat. Maksudnya hebat, jauh berarti tak kan teman-teman, jangan mah keur ngalayanan doang kan beureun di titahna kos kita. Teh nama kan berarti ke masjid. Mai antri salat, ya Allah ya Rabbi. Nah di Indonesia mah hese di ulah-ulah salat bae. Di pabrik dia demo hayangin masjid. Encek bingung encek. Hanya tolol lu. Lu sulekelnya sini kenapa bikin masjid hanya? Si encek goblok. Hanya gua di demo. Tapi di Indonesia bagus kos gitu baik, mentak kayak di Polres, aya masjid, atau yang guru di DPR, di negara aya masjid yang rentul di orang mah. Sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Par di rest area waktu sholat macet, tetep bae antri. Ya Allah ya Rabbi.